Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Nyi Kelet ayeuna bagian anu ka-5 welasnanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut Leles. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngaranna teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Nyi Kelet bagean anu ka-5 welasna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak tung dung tes. Ongkoh lebar ku nyawa, tapi Andika mah tetep tedayak mikeun eta keris pusaka ka diri kuring. Aneh. Tibatan kula kudu masrageun eta keris ka Nyai. Leuwih hade kula paragat nyawa deuleu. Dasar belegug aki-aki teh. Sanajan ilaing dibinasa ku kuring, tapi eta keris pusaka tetap kudu jadi milik kuring deuleu. Ya moal bisa atuh. Keris pusaka bakal terus ngaleungit mun agi salaku pawaris tunggalna ajal. Kunaon bae carana? Ceuk Ki Sudinta, sanajan geus teu walakaya tapi manehna masih kene tandas dina cumaritan. Kurang ajar. Teu beunang di deuleu beungeut Andika masih aki-aki pewet. Ngadonnyaan meh tadi podaran sia. Saterusna Nyi Suryati tembong deku gigireun Ki Sudinta. Tatan-tatan geusan nyabut nyawana Ki Sudinta. Tapi samemeh Nyi Suryati bener-bener ngalakukeun tindakanana. Harita ngadadak aya hiji ciri make jubah bodas ngolebat nyamber awak Ki Sudinta. Laju dibawa indit ninggalkeun eta patempatan. Corelat jeung siukep corelat las. Puguh we Nyi Suryati jadi terus ambek kanu bieu geus nyamber awak Ki Sudinta.
gerakan mungguh cepet nakeranan teu beda ti kalangkang. Setan alas, si jubah bodas tetela aya hubunganana jeung aki-aki peot. Awas ya, diudag ku aing mah jubah bodas. Iya blesat. Nyi Suryati cirimna langsung ngabelesat ngudag si jubah bodas ke arah wetankeun. Ari si jubah bodas bet ngadon terus kasusul harita teh. Dipegat lengkahna ku Nyi Suryati anu langsung ngalakukeun panerajang sekaligus ngarebut Kisudinta dina leungeun si jubah bodas. Sedengkeun di landeuh harita aya mobil truk kosong eureun tas ngabangkat enteh ti gunung jiga nama celeng belesat. Nyi Suryati jeung si jubah bodas ngadon pating belesat kana eta mobil truk kosong. Blog-blag dipake jogol. Supir truk ruaseun. Dina bak truk aya nu blog-blag. Nepikeun mobil karasa ngarieg jeung oleng. Atur reg mobil truk gancang eureun. Laju jurut turun lempang ka tukangan mobil pikeun mukakeun panto tukang rek mariksa. Eta supir truk teh jangkung gede, kumisna baplang sanggadulang, pasamonana garang, pantes mau disebut galak. Tapi teu kitu, ijiran jalma kadang sok nyalahan. Sabab barang mukakeun panto tukang, ujug-ujug eta supir truk teh ngoceak bangun menang karwas jeung sieun. Pocong, aya pocong. Cek supir truk bari lompat. Panto truk digebrugeun ka handap sakaligus. Ayeuna urang caturkeun Jang Apud jeung RT Suha anu keur lalempang. Bet ngabireungeuh jeung nempo anu lumpat. Cedak teh kateungal. Aduh, punten Kang. Kunaon ayeuna lompatan Kang? Iya abdi duaan kateungar Kang, naon? Cek Jang Apud bari nyengir, bujurna seueul balas diteundeut. Supir truk ngadreg-deg. Punten, supir truk ngarandeg bari culang cileung sakedeung pok ngajawab sorana ngalalepar. Oh, ampura. Di itu aya juri pocong. Temal supir truk. Aya pocong. Jang Apud ngadon kerung. Maknya Jang aya pocong ti beurang. RT Suha oge teu percayaeun. Komo dina kaeruan Ciberang kitu aya pocong. Ih, nya kajun ari dipercaya mah. Cek supir truk teu nolih deui ka tukang, langsung ngaberebet deui lumpat. Bari gogorobokan nyebut aya pocong, aya pocong. RT Suha jeung Jang Apud silih reret bari timbul panasaran. Jang Apud, itu aya mobil truk cenah aya pocong milu numpak. Hayu, urang sampeurkeun Jang. Mangga Pak, telangkung Pak RT lah. Pami sami penasaran mah hayu urang pilari Pak. Cek Jang Apud. Gedig gue. RT Suha jeung Jang Apud ngagedig indit murut truk kosong. Ti kajauhan oge katingali. Dina bak mobil truk aya nu pating belesat hideung bodas. Ninggalkeun truk kosong. Pak RT, tinggal itu Pak, tinggal itu tuh. Anu ngabelesat warna hideung jeung warna bodas katonggokeun Pak. Cek Jang Apud bari nunjuk ku curugna. Udag Jang Apud, udag. Naon eta ngabelesat teh cenah? Pocong jeung naonnya hideung geuning. Hayu udag Jang. Mohon mangga Pak RT, mangga. Abdi oge sami panasaran. Naon eta nu hideung teh nya? Jang Apud jeung RT Suha laju pating peretek lalumpatan. Ngudag anu pating belesat hideung bodas katonggokeun. Murut tempat rajegna tatangkalan gede. Aduh, Pak RT oge tadi ningali anu pating belesat hideung bodas kitu tuh. Mohon Pak RT, tapi ka mananya? Kamarana brasna geuning teu kapendak Pak. Harita duanana memang leungiteun tapak. Satu tas nyusud anu ngabelesat tadi teh. Geus puguh dina truk mah geus eueuh sasaha harita teh. Jang Apud jeung RT Suha geus nangtukeun sikapna.
pikeun mulang deui ka pilemburan ngan pastina bae bakal kapetingan di jalan. Caturkeun si Jubah Bodas jeung Nyi Suryati alias Nyi Klet anu keur ngadu jajaten. Jirimna tembong pating belesat jeung pating kolebar silih udag. Bangun anu hampang, batu meh segede beuteung munding diangkat ku leungeun katuh si Jubah Bodas. Sedengkeun dina tak-tak kencah angger nyampai awak Ki Sudinta anu terus kapaehan. Sedengkeun Nyi Suryati tembong nangtung bari tanggah ka luhur ningali kaayaan si Jubah Bodas anu ngabelesat ka luhur bari ngabebeutkeun batu ka handap ka pelebah cirim Nyi Suryati. Batu gede anu meh sagede beuteung munding teh terus ninggang jeung ngagencet awak Nyi Suryati sarta geutina nyebrot masahan taneuh jeung jukut gararing. Wus kejret seot kejering. Si Jubah Bodas turun deui napak kana lemah bari merhatikeun sakedeung kana batu anu ngajentul ngadempet Nyi Suryati. Geus kitu mah belesat. Si Jubah Bodas ngabelesat nuju ke arah kulonkeun, jirimna ninggalkeun eta patempatan. Teu lila hiliwir, angin ngahiliwir. Ngoyageun sakabedang daunan anu aya di eta patempatan. Geleber, geleber. Manuk jalak jeung manuk leuweung sejena pating geleber pating aracrog dina luhur dahan tatangkalan. Kalakai garing pating korosak katabak ku angin sarta sakadang kadal tembong lumpat kanu bala les teu katingali deui. Orai welang tembong luar lewor mapai dahan anu jangkung ngagambarkeun yen di eta tempat memang hirup kumangrupaning sasatoan leuweung. Hiliwirna angin terus nebak kana getih Nyi Suryati anu maseuhan taneuh. Aneh, eta getih teh bet terus ngageleser kental jeung baseuh. Eta getih hirup sorangan ngahiji jeung getih nu sejen mubus asup kana handapeun batu gede. Kajadianna mungguh aneh. Malah leuwih anehna deui badan Nyi Suryati anu geus bubuk ancur katinggang batu gede berpating geleser baseuh ngawujud deui manusia ngacirim jadi Nyi Suryati. Batu gede anu ngagencet awakna diangkat ku dua leungeun Nyi Suryati marangan nangtungna jirim Nyi Suryati. Jeleng lenggak. Nyi Suryati lelenggakan seuri lir umpama anu meunang ka bungah gede. Jubah Bodas daguan sia wawalas aing. Aing tangtu bakal nyaho kana kalemahan sia dari Jubah Bodas. Eureun nyarita kitu eta batu teh dipangpengkeun kalandeuh ku Nyi Suryati terus ngagulutuk meneran murut truk kosong teh. Siut kalawang gulutuk cedah. Batu gede tembong nyangsang lebah hulu truk anu langsung penyon meh teu mangrupa deui terus ambruk. Nyi Suryati nu sakapeung sok disebut Nyi Klet paromana katara jadi robah. Nalika ngarampa beungeutna asalna lemes bet jadi karadak. Teu loba pikir panjang, belesat. Nyi Suryati jirimna ngabelesat muruh hiji talaga anu caina memang herang ngagenyas. Nyi Suryati bisa ningali kayan beungeut di eta talaga. Jahanam. Awas ya Jubah Bodas. Beungeut aing jadi kieu kurang ajar. Memangnya beungeut Nyi Suryati kiwari jadi robah deui teu ngora teu geulis. Kiwari jadi karijut kolot saimbang jeung rupana nu geus nincak ratusan taun. Manehna salila ieu memang geus lulus ngalawadal pikeun elmu kasakten katutrupana supaya ngora bae jeung geulis. Tapi ayeuna jadi lembur gara-gara tindakan si Jubah Bodas. Camal ilmu aing kieu carana mah ye. Ilmu awet ngora jeung kageulisan wae teh. Jeung ilmu kageulisan ilang gara-gara si Jubah Bodas. Kurang ajar. Gede
Harita Nyi Suryati lujag lejeg kaditu kadieu. Mahena mikir jero nakar, kumacarana sangkan rupana hayang bisa balik deui kana ngora. Ari kudu ku cara biasa mah ku ngala orok anyar ngajuru ugu geus cambal malaya hartina iwal ti kudu ku cara sejen. Tapi sanggeus lila mikirna Nyi Suryati akhirna magih jalan nu hade. Teh deui cara aing kudu nepungan Ki Guru gesan menang cara pikeun mulihkeun deui ieu beungeut. Cek Nyi Suryati ingeteun kanu jadi guruna. Geus kitu mah pelesat. Nyi Suryati langsung ngapelesat deui jerimna pikeun ngajugjug tempat guruna. Sarta gancangna carita harita Nyi Suryati geus tepi weh ka tempat anu dituju. Nyi Suryati tembong keur nerobos leumpang ngaliwat lawang guha anu leutik samahieun badan. Beuki lila beuki mubus ka jero eta gua tambah ngalegaan rohanganna. Tapi di jero eta guha katempona hegar. Guru Nyi Suryati memang aya di eta jero guha, ngaranna Guha Kapur. Jeung pangna disebut Guha Kapur teh eta guha memang diwangun ku batu kapur warna bodas teuas. Nyi Suryati waktu nepi ka jero eta guha anu panglegana tur loba batu-batu nemprak lalecir. Maehna ningali aya rorongkong jalma keur diuksila dina batu nemprak. Sasajen jeung parupuyan teu oleh sayaga. Tangkal kembangna salubur. Padahal saha nu ngurusna. Kapoe jeung kahujanan oge tara jigana teh. Tapi kayaan kekembangan di dinya salubur. Sampurasun Ki Guru. Cek Nyi Suryati waktu tepi ka hareupeun eta rorongkong. Anu memang eta rorongkong teh rorongkong guruna anu dijieun patung pikeun pamujaan manehna. Cong. Nyi Suryati gancang nyembah. Terus anggeus kitu Nyi Suryati terus muka sasajen laju meulem menyan sacukupna. Tujuanana nyaeta hayang bisa kontak batin jeung nu jadi guru. Pladeu menyan diseungeut langsung nyambuang haseupna ka luhur. Kembang 7 rupa diawur-awurkeun kana eta rorongkong. Laju Nyi Suryati ngarapal jampe pamakena gesan ngambat lelembutan nu jadi guruna. Sanggeus ngarapal jampe pamakena eta rorongkong teh tembong usik lalaunan leungeunna. Sarta carehamna gerak nandakeun eta rorongkong geus hirup. Nyi Suryati nempok kitu beuki tambah antep nyembah tur ajrihna ka eta rorongkong anu dianggap guruna. Syukur Ki Guru kersa sumping kana pangambat abdi. Cek Nyi Suryati. Aneh tina eta rorongkong kadenge aya sora aki-aki nu katelah Kiragapati nyarita ditujukeun ka Nyi Suryati. Sorana mungguh ngelewung ngandung aweuhan. Suryati. Alus Andika gancang-gancang ngageroan dewe. Kunaon ilaing teh panggih lawan anu hebat atawa kumaha Suryati? Cek Nyi Suryati, cek Kiragapati. Nyi Suryati gancang awalon bari unggah. Leres Ki Guru. Abdi panggih jeung lawan anu berat. Ngaku nama ngaran si Jubah Bodas. Teangan sabenerna si Jubah Bodas sarta paluruza guruna Suryati. Mohon Ki Guru. Tapi ieu teh aya deui hal anu matak abdi hanjelu. Ilmu awet ngora jeung kagelisan abdi
lebur cambal gara-gara si jubah bodas. Cek dewek teangan jati diri si jubah bodas saanu sabenerna jeung teangan kumane saguruna sing nepikeun ka panggih soal ilmu mane anu cambal wayana kudu diawal deui mane nyiar wadah Suryati. Nyiar deui 40 nyawa orok anu karek lahir kitu Ki Guru. Lain gitu tapi anu dikudukeun ayeuna beda deui mane kudu numbalkeun 40 jajaka suci kene 40 tambah hiji jadi 40 hiji eta getih jajaka sesep kumaneh sari maduna sanggeus kitu paehan ala getihna bawa ka dieu jadikeun sasajen ku kituna ilmu maneh bakal leuwih ngaronjat mun eta syarat bisa kacumponan 40 hiji getih pamuda nonoman. Saberat-beratna syarat anu dibikeun ku guruna ka manehna Nyi Suryati tetep bisa kene seuri ngeunaan soal syarat pikeun neangan wadal jajaka suci mah Nyi Suryati geus langsung meunang gambaran lobana jajaka suci mah ayana memang di pelemburan. Kumaha sanggup ilaing pikeun neangan wadal 40 hiji jajaka sanggup atawa henteu cek Kiragapati. Sanggem Ki Guru. Perkara gampang syarat seperti kitu mah di pelemburan oge seueur jajaka suci mah kantun diringkid we hiji-hiji ka dieu. Ngagampangkeun keur Nyi Suryati kan eta syarat. Alus atuh mun kitu mah alus Suryati. Mohon Ki Guru dupi Nyi Lilis kudu dikumahakeun ayeuna manehna asa moal gunana deui pikeun urang Ki Guru. Hesh tong salah Andika Suryati si Lilis bisa kene dimangpaatkeun ku urang deuleu. Oh gitu kumaha kitu Ki Guru? Bener keun si Lilis antepkeun si Lilis mah sina angger marakayangan tapi kudu bisa dimangpaatkeun oge titah mancing para jajaka sangkan asup kana tipu daya maneh oge leuwih utama gunakeun ilmu pelet pikeun mikat para korban setiap panggih jeung korban maneh ngakuna kudu make ngaran deuleu Suryati. Mohon mangga Ki Guru. Ngarti ilaing? Ngarti Ki Guru, ngarti. Tapi kumaha deui Suryati? Ngalawadal teh unggal dinten atanapi kumaha Ki Guru? Sabulan zakali deuleu ulah unggal poe. Manya unggal poe. Pokona mah unggal bulan eta syarat teh kudu kacumponan. Leuwih teh eta bae kumaneh lakukeun carana mah dewek percaya ilaing bakal mampu nyumponan eta syarat Suryati. Mohon nuhun pisan Ki Guru. Hatur nuhun kana pituduhna. Tos cekap ku abdi Ki Guru. Hade ari geus ngarti jeung cukupna narima pituduh ti diri kula. Ngandung arti dewek geus cukup nepungan ilaing Suryati. Mohon Ki Guru. Namane mah jiga anu nguzir ka dewek teh geuning Suryati.
Hapunten, anten tepisan Ki Guru. Sanes abdi ngusir, tapi ketang telangkung Ki Guru daknya. Nah sia maka guru teh sok kitu deuleu. Oh nya, dewek aina rek mulang heula Suryati. Dewek rek mulang. Muhun mangga Ki Guru. Sakali deui hatur nuhun. Sora Kiragapati geus teu kadenge deui barang jeung kaluarna haseup tina rorongkong anu jadi pamujaan Nyi Suryati. Nyi Suryati oge geus ngarasa cukup aya di dinya. Jiri langsung ngabelesat ninggalkeun eta guha kapur. Sakaluarna ti guha kapur, manehna jog anjog ka hiji tempat. Sanggeus anjog ka hiji tempat, Nyi Suryati ngukus deui menyan. Hareupeun kuburan heubeul teu tinggaleun. Gancang manehna ngawurukeun kembang 7 rupa kana eta kuburan. Nyi Suryati tembong kunyam-kunyem bibirna sarta saterusna haseup ipis tembong kaluar tina embun-embunan eta kuburan. Sing horeng eta kuburan teh kuburan Nyi Lilis. Eta haseup teh ngajanggelek jadi wujud Nyi Lilis anu pikasieun. Kulitna nyarengled keretihan campurnana. Awakna dibungkus ku kain warna bodas ku kuncungan. Kaangseuna bau anu tegenah. Nyi Suryati ngaranjuk kaget barang nempo jirim Nyi Lilis wujudna bet jadi kitu. Lilis, nanaonan andi kanembongan ka kuring bet kitu geuning? Kurang ajar pisan. Cek Nyi Suryati. Bari ungklek-ungklekan sirahna, Nyi Lilis gancang nembalan. Ngampun, kuring kieu nyabab nyieun ku Nyi Nyuma Monas mesi kanyawan kuring nanang ka alam manusia. Naon? Maneh sieun ku si jubah bodas? Ira maneh panggih jeung si jubah bodas? Nina nilu moe nganungang nyek nginungan manunya mah. Terus nguringi ngancam ku manehna. Ngancam naon si jubah bodas? Kumaha mimitina? Bet bisa tepunyi si jubah bodas bari diancam sagala. Oh, ngieu mimitina mah nyiklet. Nyi Lilis saterus nama nyaritakeun pangalamanana. Nalika tengah haja maena panggih jeung si jubah bodas. Teu lila Nyi Lilis terus mungkas guaran pangalamanana. Nah, gitu nyutanana teh Nyai. Cek Nyi Lilis. Lilis, maneh tong sieun ku si jubah bodas. Aing nu bakal tanggung jawab ngungkul si jubah bodas deuleu. Nyai merenah manggih yang Nyi Nyuma Monas gitu. Puguh we. Kuring geus 2 kali panggih jeung si jubah bodas teh. Malah ngarandapan 2 kali tarung ijen jajaten. Sarta manehna nu eleh jajaten sarta kabur. Nyi Nyuma Monas ane ngele mah geuning ngaburnya. Tangtu ari eleh jajaten mah si jubah bodas oge kabur. Sieunan ku paeh mah deuleu. Kawas nu nya Nyi Suryati nyebutkeun dirina anu unggul nalika tarung jeung si jubah bodas. Malah nyebutkeun si jubah bodas pernah kabur ti pakalangan. Nyi Lilis ungklek-ungklekan deui sirahna. Mucek bangsa urang mah meureunan unggek maksudna mah. Nyerus nguring kudu ngumaha ngayeuna. Nya nguring ningudangkeun deui tina nyero kumur Nyai. Kuring arek ngajakan deui gawe ka maneh Lilis. Bantuan kuring neangan wadal unggal sabulan sakali dina wanci peuting. Celok. Nyi Lilis aclok-aclokan. Badana anu bau kuburan ngajanteng gigireun Nyi Suryati.
nganyakan gawe naon Nyai? Engke we dibejakeun nama isuk soalna ayeuna mah geus beak waktuna. Eueuh. Waktosna kabujeng seep wadia balat dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya. Ye dongeng teh urang cekapkeun we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur amit mundur dipayuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.